Neng, Neng, ini teh rombongan dari mana? Setubagenit. Jam berapa tadi dari sana nih? Setengah deh jam 8. Yang 8. Ini yang menikah teh siapa? Sama? Ya. Semoga dilancarkan ya. Sekalian aja doanya tuh dulu buat pengantin, doanya semoga apa? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ya, terima kasih Neng ya. Semoga acaranya dilancarkan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Yuk, lanjut Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia Pudin. Hari ini Indonesia Pudin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Kebonjati, Limbangan, Garut ya, sahabat. Dan ini calon pengantin ya. Rombongan calon pengantinnya nih tadi katanya dari kampung Banyuresmi ya. Bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya. Rombongan dari Situbogenit Banyuresmi ya, sahabat ya. Sama Abah lengser. Rombongan ya dari calon mempelai prianya mau menuju ke lokasi. Ini dari Situbogenit Banyuresmi ya, Garut. Terus ayo. Masih banyak ya. Ayo Neng. Cantik-cantik ya orang Banyuresmi. Aduh, manis-manis kayak dodol Garut. Digembrong ya. Kantongin semua. Tinggal mainan. Ayah buka bingung, ayah bertanya sama Mama Lengser. Iya Mama Lengser mah etan dari tawul, ayah ngehibur. Awal di Mama, kayu Mama, dan si kumis sampai sayuran, semogaan, jangan terus merang dodo anu kasih. Gusti ia abdi sudah jadi saksi halayan hebat asma pangeran Muhammad ayu urang papa
urang sambut. Yo, ojo cintai punten bawa yuk. Anak Wuhan. Sing tarik.
Tiasa ngadeg stand-up Bapak, tiasa ngadeg heula tapayun urang abadikeun momen kebersamaan sareng Pak Ustaz Bapak Rusidi mah penyerahan sareng panampilan acara salajengna eta acara simbolis penyerahan barang seserahan anu insyaallah dina danget ieu secara simbolis barang seserahan inti bakal diserahkeun atau bakal dipasikeun ku Ibu Nur Hayati selaku ibu di calon pengantin pamuket. Jadi tampi diserahkan ke ibu. Mangga barang cacanakana biasa diestafetkan ke pengkerwai. Barang cacanakana. Mohon. Terus bisa yogi. aja ikramnya. Kawayan
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, innahu huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Ilham Firmansyah kaula ningkakeun anjeun ka ditegas kaula ngamana Rene Oktaviani klien yang emas kawin 20 gram emas dibayar tunai. ala sayyidina wa habibina wa syabina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa alif bainakum kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainakum kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainakum kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Parantos anak nikah abdi janji sareng nyuhkeun saksi bahwa abdi mayar mas kawin kabojo abdi marumpikeun emas 20 gram dibayar kontan. Abdi dibayar mas kawin secara abdi disebutkeun we dan maslahat manfaat waktu sih mohon SKP begini lebih pangkat sih lebih lapar sih. Tinggal di obat dah tu gambar nak panggilnya teteh, banyak teteh mau ada, so ini orang dah. Kembang mustika, kasih geus
Sosok emak, sosok inung. Aa di payun aa aya sosok mama, sosok inung. Inung anu ngandung, anu ngayuga. Inung anu perhyuga, anu ngalahirkeun hidup. Tah ieu aa teteh pahlawan anu sanyanya, pahlawan anu saestu-estuna. Ieu anu perlu ku aa jeung ku teteh dihargaan nugi ka akhirna. Tah mama anu ngagubrakeun. Bapak anu pertama ngumandangkeun azan. Nalika hikep ngagubrag ka alam dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta anu pertama diucapkeun ku bapak. Saking bingahna, saking nyaahna dipastihan kanikmatan wala atra. Saestuna kadeuh mama di ka ayeuna moal ilang. Moal naas. Hanya mama kadeuh mama. Nya mata masih kene emut. Nalika abdi ngagobrag ka alam dunia, mama anu berjuang antara hirup jeung maut. Nalika mama ngagekeun abdi, kesang agung, kesang ali, kesang berangkat ke dirhos. Estuning mama mikanya ka abdi. Mama hapunten abdi, hapunten tina sabagaya dosa abdi. Mama nyuhunkeun restu abdi, nyuhunkeun ridho abdi. Supados abdi tinggal melangkah rumah tangga, nalengkah rumah tangga ieu aya ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo cukang lantaran, dikuring cukang lantaran kanya mama. Tekendak-kendak kanya apa-apa. Bapak anu nyaliara abdi, bapak anu musik abdi, bapak anu nganitik, ngadidik abdi dugi ka ayeuna. Atur nuhun bapak. Hatur nuhun kana jasa bapak. Moal hilap abdi saestu. Nyuhunkeun doa sareng restu ti bapak. Sok sanajan bapak sampeurang, sok sanajan bapak tapi kanyaahna tetep kanyaah. Misalnya bapak pasti nasina tempelkeun kana lambai putrana. Ibu oge tempelkeun kana lambaina. Naon sia sibuk Pak? So ibu tampilkeun sok kana lambai putrana. Sok salajengnya panangan nu hiji deui cepeng dagona Bu, dago putrana, dagona dagunya. Angkeut naon nya si lemesna teh. Itu benar siap. Heula aya aba-abana nya siap. Siap. 1 baik bahasa Indonesia we nya da ngartieunnya. 1 2 2,5 sabar 2 saparapat 3. Alhamdulillah. Ibu ngaras semangat sok tepuk tangan heula sisi bapak. Sok tempelkeun kana lambai putrana. Ngarah aya momen. Panangan hiji deui pangkos dagona tah. Sok siap. Tempelkeun hiji 2. Awas bijak, awas. 2,5 3. Ya bapak alah diheureuykeun. Allahu Akbar. Karunya bapak. Mangaling teteh lapar teh diheureuykeun. Salin eta mah. Meureun kitu baheula ngahuapanna teh sok diolo-olokeun kitu nya. Calik kitu mesra. Fokusna kanu nasi tong kana ku bibir. Bibir mangke aya waktuna. So, tempelkeun. Siap. Sakabit taun. Perasaan can dieukeun nya langsung dilelepkeun geus nafsu. Allahu Akbar. Ya budak tuh jadi kababuk alah. Jadi cio panas cio. Keheula atuh mah, keheula jadi apa majikan emak. Aya keneh buleutanna. Teteh aya hiji buleutan nasi cenah. Katanya kata orang tua dulu, cek kolot baheula, barang siapa yang dapat daging banyak teteh berarti itu rezekinya loba, berarti itu rezekinya banyak. Tetapi barang siapa yang dapat daging sedikit, mungkin itu dosanya sedikit, tetehnya itu dosanya sedikit. Karena ini sifatnya rebutan, nanti kita hitung sampai 3. Siapa yang dapat daging banyak, anu seueur langsung diangkat. Abdi kenging seueur daging banyak. Nah, ibu kira-kira saha nu kenging dagingna seueur? Nu mana murah kalina pamugat ya, enak kasih ibu ieu. Ibu kira-kira saha nu dapat daging ageng Bu?
Reni langgar ka putrana. Kita buktikannya, nu iya anakna, nu itu anakna. Kita buktikan siapa yang dapat daging banyak, rezekinya banyak. Siap. 1. Eta tong ka kompromi musyawarah mah ke penting. Ya, fokus. 1 2 3. Allah diangkat siapa yang dapat daging banyak teh saha? Allah si teteh mah ieu mah lain banyaknya sarakah hawak hayang loba si teteh mah teteh Allahu Akbar. Ayeuna potongkeun di aren satos potongkeun lempar ka tukang nya. 1 2 3 can 3 lempar 1 2 3. Oh. Agok seplung 1 2 3 tah miceun ka mana wae karek ngawangun rumah tangga geus miceun sampah sembarangan ulah dicontoh. Nah. 2 ka handap 3 digoyangkeun cing tarik ngagoyangkeunna alungkeun. Nah, itu bucat. Siap. Kita bertanggung jawab eta Allah Akbar. Saking semangatna eta teh nya urang hitung 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 17 pecahan teteh. Bapak Wios anakna 17 cincuna Ibu Wios deun kembae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak sadayana kaum tamu, ayeuna urang majeng kana acara sawer panganten. Acara sawer panganten mangrupakeun seni tradisi di Tatar Pasundan anu teh sowanang deui ku urang sadayana. Mung urang sadayana kadang teu terang artina naon sawer panganten ieu. Nya Ibu, artina sawer panganten ieu artina ngawurkeun kanyaah jeung kadeudeg di kedua panganten anu dicontohan ku orang tuana. Mung ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sadayana, Bapak jangan alam pada sejari tanpa ditolak kawan laki rapi jadi teteh dina ngawangun rapi rapi orang polahna tari polahna tuturkan ibu ramah hidung sekedarnya sambaruhna hidup dina molah raga budi barengan diri iman Islam sekedap sok ini pakar apa payu sekedap kurang hidung heula nuntut diri mun ngawangun laki rapi sing sawawa sing sepi nuntut rawut sauyunan mah tangga tumanineun sawer dulu sekedar ibu-ibu bapak-bapak aya anu hoyong miring kaul aya anu hoyong ngagalindengkeun kidungna cenah audiona ditutup Nabi khairul anam wa sahbi laqiya Gusti Mahasuci godoran dina badi sadayana syukur ka Allah anu Maha Ghafur oge ka ya Rasul hujan you